Biasa berubah nyata ka lingkung seni cabai gendot nyata dipimpin ku Ibu Ila oge ti pribados langsung dipayu nada hapunten wah milih bae dina wengi ieu pribados ngaganggu ka sadayana rekan-rekan gitu nya nyata dina lingkung seni oge dina wengi ieu pribados satara kanca nyata dina raraga latihan gitu ya temanya nyata latihan degung saurna teh biasa nama ieu teh calung ayeuna mah alhamdulillah aya gamelan saurna teh nyata hoyong kana degung insyaallah kitu nya urang sasarangan latihan sugan kepayuna urang biasa langkung lancar di anakolna oge langkung lancar kanggo majeng kanggo kapayuna kitu nya oge ti pribados ngageuneuhun khususna nyaeta kanggo ka mailah pimpinan ti lingkung seni cabai gendot oge kanggo ka Ibu Eulis panginten ieu anu nyekal saron ka hiji oge ka Bapak Oman anu nyekal saron kadua oge ka Madia nyekal bonan kitu nya dupi anu itu anu kana jenglot Ibu Ika kitu nya oge kanggo ka Kang Ujang alhamdulillah gitu nya si tangan geledek cenah ieu teh hanya teh kana jero kenang kitu nya oge direncangan ku Bapak Puput sareng Bapak Ade alhamdulillah gitu nya dina ieu urang biasa kieu pulung daya sanes ieu teh kersani Allah Subhanahu wa taala dan pamiti dikersakeun ku Allah mah urang moal tiasa ieu pulung kitu nya atuh sanaos kitu terus saja dina ieu urang teh dina raraga latihan urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anu teu damang boh rekan urang boh saha wae urang doakeun urang sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun deui sehat lahirna sehat batin amin ya rabbal alamin semangat lagi sadayana dina ieu urang kawitan wae nyaeta latihan degung di lingkung seni cabai gendot oge tong hilang ka para penonton sadayana subscribe ari channel Sekar Arum semangat ka para wargi sadayana urang kawitan wae nyaeta dina posisi catrik pamintennya nyaeta ieu dina raga masih kan diajar urang catrikan wae semangat nyangakeun prung atuh ka juru gending di kawitan wae